Enak, latihan PI cukup. Darman, pingin deh lah, seri wae nya latihan teh. Sok kayak nama istirahat, bubar weh. Rumah. Nak, pan latihan teh tos beres. Ciga nama suluh si Kibang teh tos seep. Ayo wang kaleuweung wang barinangan. Suluh Kayak tuh cek, kayak serada mengok. dingkeng mah bisi kaburu hujan geura engke teh mendingan ayeuna mesa kalian capena. Ya ya tuh orang mangkat. Hayu Udah ka budak eta ini asal pupujian pisan hayang kapake pupujian. Heeh si kehete meni pupujian pisan meni rujit orang meninggalin lagi yang naon coba make jeung ngalas ulu sagala nanaon Heeh geus lah ayeuna mah urang dahar heula lapar beuteung akang mah. oh hayulah urang beakeun ke Jona kami bere itu duaan malah nya. Badak urang madang lah. Ayo. Hayu Hayu. datang hayu. Geus suluh mau ngakiban heula di dieu. Pangareureukeun haula awak. Kudu batu gede itu. Nah, Mana si kembarnya? Oh iya barudak teh. Nyai, Jalu. Pulang lagi. Ayo ngiring kaki aya api obroleun. Nuhun ki. Ke padepokannya. Nuhun. Ayo naonnya cek kibangnya kurang. Jika main obrolnya. duka tuh kalau kita sekarang. Aya obrolan naon? Iya anak king hidup doan teh geus cunu kana waktu ninggang kana mangsa. Wayahna we hidup doan teh kudu ini ti padepokan. Berarti ai kudu ninggalkeun ieu padepokan mah sabab abdi sareng raya abdi ti ali tos aya di dieu padepokan. Ada lain maksud aki ngusir sarua we aki ge berat. Tapi ieu mah keur kepentingan anjeun duaan.
sangkan lebih mas lagi di nuneangan ilmu. Mau laki ari kupi itu nama laras pisan naon anu nembe dicariskeun ku kontrakan teh. Sabenerna mah aki ge berat ditinggalkeun ku anjeun duaan teh. Tapi dah memang kudu geus waktuna hidup nyar ilmu di nu lain. Sangkan leuwih masagi ilmu hidup duaan teh. Mohon atuh Aki, ari kitu mah abdi duaan jeung wirid ti Aki sangkan rahayu. Heug nyai jalu ku aki didoakeun. Hidup duaan sing mulus rahayu. Jalanan tapi saacan ini teh aki rek mere ieu tanda kanyaah ti aki. Koplok teh nyolok panon buncelik kieu carana mah euy asa kalengkahan urang. Heeh man, padahal arurang nu leuwih liwat cicing ti ieu padepokan teh daripada maranehna. Heuh ieu mah euy kudu dipere nu kieu lah tuman. Ayo mata panas di dieu mah urang neangan angin ka tonggo. Hayu yuk ah. Ari sia ari we yang dijepuk. Jadi kieu angin euy. Rek mana nya? Ka mana we milik mati. Jauh rek mana? Apa cilingan ki? Berat apa teh? Ai ieu budak hariwang teh.